ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiramil ajma'in syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi al-muallifi al-hadal kitabi khususon se Abi Hasan Ali bin Hisam al-Kailani wa khususon se Abdul Wahhab Ibrahim Az-Zanjani radhiyallahu anhuma Allahumma ighfir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal mabniyu lil maf'uli jeung ari mabni maf'ul minal madi tina fi'il madi wa huwa jeung ari mabni maf'ul eta alladzi anu lam yusamma teu disebut naon fa'iluhu fa'ilna ieu ladzi ma eta perkara kana anu kabuktian naon awaluhu mimitina emak madmuman eta anu didomahkeun kapuila saperti wajan pu'ila wa fu'lila jeung wajan pu'lila wa uf'ila jeung wajan uf'ila wa fu'ila jeung wajan pu'ila wa pu'ila jeung wajan pu'ila wa tupu'ila jeung wajan tupu'ila wa tupu'ila jeung wajan tupu'ila au kana atawa kabuktian naon awwalu mutaharikin pangheulana anu narima baris minhu tina ieu emak madmuman eta anu didomahkeun. Nahwu ubtu'ila ari contoh eta saperti wajan ubtu'ila. Wa hamzatul wasli jeung ari hamzah wasol tatba'u eta sok nuturkeun hamzah wasol hadzal madmuma kana ieu anu didomahkeun. Wama jeung ari perkara qabla akhirihi anu tetep samemeh tungtungna ieu emak yakunu eta kabuktian ieu ma qabla akhirihi maksuron eta anu dikasrohkeun. Nah abadan dina salawasna. Nahwu nusiro jaidun ari contoh eta saperti lapad nusiro jaidun. Nusiro geus ditulungan saha jaidun ki jaid. Wastukhrija al-malu jeung lapad ustukhrija al-malu. Ustukhrija geus dikaluarkeun naon al-malu harta. Ammal mudhari'u anapun ari fi'il mudhari fahuwa tah eta ari mudhari ma eta perkara yakunu anu kabuktian naon awaluhu mimitina ieu emak eta ihdazawaidi salah sahiji pirang-pirang harapan nambah al-arba'i anu opat wahia jeung ari ieu zawaidil arba eta alhamzatu kahiji hamzah wan nunu jeung kadua nun wal ya'u jeung katilu iya wa ta'u jeung kaopat ta. Ya jema'u ngumpulkeun ha kana itu zawaidil arba naon annaitu lapad annaitu hartosna geus mangihan kaula. Au ataina atawa lapad ataina
hartosna geus datang itu istri-istri. Au na'ti atawa lapad na'ti, hartosna geus datang kami. Fal hamzatu mangka ari hamzah lil mutakallimi wahdah, lil mutakallimi eta pikeun tuduh kana mutakalim wahdahu barina sahiji itu mutakalim. Wa nunu jeung ari nun lahu eta pikeun mutakalim. Idza kana di mana-mana kabuktian ma'ahu sartana itu mutakalim saha goirohu salianti mutakalim. Wa ta'u jeung ari ta lil mukhotobi eta pikeun tuduh kana mukhotob, hartosna anu dicaritaan. Mufrodan eta mah mufrod, wa musannan jeung tasniyah, wa majmu'an jeung jama'. Mudzakaron eta mah mudzakar kana geus bukti mukhotob au muannasan atawa muannas. Walil ghaibatil mufrodati jeung arita eta pikeun tuduh kana ghaibah mufrodah. Wali musannaha jeung pikeun tasniyahna itu ghaibah. Wal ya'u jeung ari iya lil ghaibi pikeun tuduh kana ghaib al muzakkari anu muzakkar. Mufrodan eta mah mufrod, wa musannan jeung tasniyah, wa majmu'an jeung jama'. Wali jam'il muannasil ghaibi jeung iya pikeun jama' muannas ghaib. Wahada jeung ari ieu fi'il mudhari yasluhu eta pantes mudhari lil hali pikeun zaman hal, hartosna zaman nu keur karandapan. Wal istiqbali jeung zaman istiqbal, hartosna anu bakal karandapan. Takulu ngucapkeun anjeun yakumu al-ana kana lapad yakumu al-ana. Yakumu al-ana keur nangtung lalaki ayeuna. Wa yusamma jeung dingaranan ieu yakumul an halan kana zaman hal, wa hadiron jeung kana zaman hadir. Wayab alu jeung wayab alu godan. Wayab alu jeung kana lapad yab alu godan. Yab alu bakal midamel lalaki godan isukan. Wayusamma jeung dingaranan ieu yab alu godan mustaqbalan kana zaman mustaqbal. Wa iza adkhalta jeung di mana-mana ngasupkeun anjeun alaihi kana ieu fi'il mudhari asina kana sin au saupa atawa kana saupa. Fakulta mangka ngucapkeun anjeun sayap alu kana lapad sayap alu. Au saupayab alu atawa kana lapad saupayab alu. Ikhtasso tah narima tangtu ieu mudhari bizamanil istiqbali kana zaman istiqbal. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.